Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nepangeun deui abdi Serang Danu. Abi Ani, Ayeuna Pak Andi nuju aya di mana ini teh? itu Ani Jaya di Batu Nunggal. Batu Nunggal, kawasan elit. Ieu teh aya klaster nyayogikeun bumi ready stock. Ieu salah satu progres pembangunan. Kawasan itu memang seueur pisan unit-unit nu ready stock anu memang janten rekomendasi lah kangge wargi Bandung. Selling point-na Biasa. tuh tadi teh LPKIA, Samsat Kiar Condong, exit Gria, Exit Eksis Tol Buah Batu. oh segitunya. Mohon. Tayana orang cobi ka unit orang review bumina nya kan nya Mangga. aya palih ditu nya. Mangga yuk. Ieu teh mulai luas tanah nanti seberapa nih tipeuna teh? Tipe nate 80 hiji Kang. 80 hiji. Tipe bangunan teh 120 di atas tanah. Mohon Namun tipe tanahna luas tanahna 80 hiji meteran. 80 hiji meteran. Ya. Ieu tampak payuna Pak Andi Tampak sabaraha meter ieu Pak payuna Andi? itu kira-kira 7 atau genep ya Kang. Dia biasa genep meter atau 7 meteran lah. Kira buat 7 meteran. Mohon, Lepas kela. kangge 2 mobil Baik nya. datang ya. Baik datang lah Oh, cik etan. kan kalau hiji, 2, 3, 4, Heup. Sampai Ieu teh Kang. cekap kangge 2. man, Cekap kangge 2 karpot nya. 2 mobil biasa, 2 mobil lebat nya. 2 mobil sama motor biasa. Ieu layoutna rada saya itu. Saya Di pasian jendela tilu tuh nya. mohon. Itu Aya rumah jendela tilu nya. rumah Bumina. Di sana saya pisan minimalis. Ieu bahan karpot teh ngenge naon ieu? Nah, iya saya pisan Kang. Itu jika keramik Kang WC tapi ngarah teu leueur Kang. Deleur. Jantung gitu tapi ditambihan batu-batu kerikil anu batu naonnya Ya gitu lah pokoknya namanya. ngarah teu leueur. Ieu tampak payu nu bade lebet ka bumi. Ieu jendela hiji, ieu jendela mati ieu teh. Mohon. Cobian kalebet mani. Mangga. Assalamualaikum. Tah ieu bahan pintuna tebal ieu teh. Duka jati jiga namanya bahan kayuna teh. Tah ieu ruang tamuna sesna geung pisan ieu teh. Agung pisan Kang ieu mah. Biasa futsal deui ge tiasa saras nama murang kalina. Aya jamban, kamar mandi tapi ieu teh sayogi wastafel ieu teh. Ieu kamar Wastafel mandi di luar, Pak, nu itu. aya di lantai hiji, terus aya shower, pencahayaan tos aya, kloset dudukna tos aya ieu teh. Nah. Lamunna kita suruh Jika Bapak Ibu mau menjadi chef, inilah tempatnya. Jadi ini teh tempat yang buat masak-masak goreng-goreng. Sekarang di dia teh aya Terus aya wastafel. wadah. terus aya keran, Terus saya colok oge bisi bilih deh. Kanggo gaduh rice cooker atau oven biasa disimpan di dia santunan. ayeuna langsung ke lantai 2. Mangga. Hayu. Ieu relingna naon ieu Bandi? Kita namina teh relingnya besi atau Iya lantai teh naon sok tuh kan teu dibahas deui. Dia teh granit Kang, cuman motifnya motif putih, sareng coret-coret gitu. Oh, ieu tanggana Nah, tanggana sami sih, ini granit, cuman Granit. coret-coret unggul. Ieu rada coklat-coklatan. nya. Motifnya teh emang seueur pisan aya granit teh. Tah ieu lebat ka lantai 2. Saya nanti granit dia teh teu leueur gitu lamun di. Nya. Ieu lantai 2 na lebat ka Nah, kita langsung ke kamar utama. dilebet kamar utama. Di kamar utama aya balkon tertutup tapi Ya heula ulah ka balkon ieu luasna sabaraha ieu kamar teh? luas nanti sekitaran 4 ke 7 aya. 4 ka 7. Jadi manjang. Lampuna Ampuna kelap-kelip ya teh. terus gitu nya. Mohon aya 5 partisi. Oh ieu mah balkon ruangannya. Dia teh kanggo Dia teh balkon tertutup. mesin cuci ieu mah. Panginten tiasa kanggo mesin cuci. Da ieu keran dia. Dia kangge nyuci pangintennya. Biasa Itu naon itu? Nah, iya teh kamar mandina ruang utama kan biasanya aya shower, wastafel, sareng WC-na di dieu. Tinggal dindingna eta. Ini teh itu oh iya. Dah. Ieu teh duka naonnya keramik naon kita benten deui keramik WC-na. Langsung kalau sampai ke luhur kali ieu mah. Janten tiasa mulai nu kotor-kotor tinggal lamp. Sareng aya rosternya di paling dieu. Ngarah terhindar dari bau-bau ke Ya, tos Pandi eta dirinya tos. Mangga. Teh ieu SP sakieu, ieu teh kamar mandi nu di lantai 2. Bisa wastafel, biasa we ieu mah. Terus aya showerna, kloset duduk, itu kangge ventilasi udara. Biasa kalebet. Tah ayeuna Ieu kamar anak. ieu tiasa didamel kangge kamar murang kalihnya. Kiraman ulang kali, sang aya balkonnya langsung keluar. Biasa langsung keluar. Nah, Cik, ngarah- tani we nu keluar lah. anu kaluarna ngarah Tani nu raos. keluar, tinggal balkonna palih dinya. Mohon lamun jenis di suasana direbet biasa di luar dia kanggo gigitaran.
Udah progresnya ketinggalnya. Biasa di dia. Itu progres ketinggalnya. Itu menuju proses jantan di dia mah ready stock unit nah. Moal aya deui. Tah ieu Nah, ayo orang cobian kali dia. Jadi tembus ka ieu tah ieu kamar katilu nya. Kamar katilu Kang. Kamar katilu. Sami ieu ge yang murang kali biasa unitna ready stock. Terus dipasihan tilu kamar tidur. Dua kamar tidur. Aya living room. Jantan komplit lah Sama sebenarnya lira. Legalitas naon itu? Legalitas SHGB, tapi lamun atau sakat langsung ke naik ke SHM biasa. Kangge informasi lengkapna biasa klik link video atau nanti nomor WhatsApp nu aya di bawah deskripsi. Tah, ieu ku abdi dijelaskeun deui gitu. Tah, ayeuna kantun bade anu didugikeun deui atuh. Cakap. Janten sakitu informasi ti abdi. Mudah-mudahan informasi ieu bermanfaat biasa ngabantos oge ka ibu bapak teteh akang nu aya di Kota Bandung. Jakarta gitu biasa. Ya, tos kayak gitunya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh kan ke ulah kan ditutup. Gimana? Sekali deui nepangkeun abdi Danu. Abdi Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.